Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat siling rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, setia sajiwa saged singkil ngabasmi pasaring singan, setia sajiwa saged singkil ngabasmi pasaring singan, sabilulungan urang leuwih Bandung, sabilulungan ngamakmurkeun masjid, sabilulungan salat berjamaah, sabilulungan subuh berjamaah, sapaham saikhwan leuwih Bandung pinangih kabarokahan, sapaham saikhwan leuwih Bandung lemur urang pangjugjugan, sabilulungan kulawargi biheni, sabilulungan keluarga Pak Eki, sabilulungan kurang babarengan, sabilulungan hirup sauyunan, sapaham saikhwan Naji Nanjung pinanggih kawibawaan, satia sajiwa saged singkil ngabasmi pasaling singan. Ayu urang sasarengan cengkang cepot di sinar medal, ayu urang sasarengan di acara inu nikah satu keprok ayu urang sasarengan sempal guyon gogon jakan jengkang cepot sinar medal, ayeuna di leuwih Bandung, abah lala oge sumping, bapak ustad oge aya, ibu Marni urang Garut sadaya pada sarum. Sri Tinun iya pasewakan, Sri Tinun iya pasewakan, Sri Tinun iya pasewakan busana maneka kayu agung babaruit ya samya rempel godonge, ya samya pang-pang sekar mekar inggali andele sipandan aruh, sipandan aruh.
jaring pot. Pot, berarti syarat teh pot. Terus suara abah keur ugas na pot. Tiris ganggu aing. Pot. Kencing. Noring. Bening aya kayaknya nonton di mana ya Kang? si pemethola tuh gisi ki. Halo Pak Bat. Ya jin tomang itu tukang mencit sapi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu di kolimah. Guru buka bobo Itu kolimah teh Kang? Ih, ieu mukodimah. Lain mukodimah ieu teh euy. Naon tuh Kang? Na teu apal dewek di sare dina meja. Akang teh sare? Dewek teh sare dina meja. Nya. Ieu teh dulu digengkeun ku si ieu nu kasep jorok. nu kasep teh Cek ustad cek ajengan di mana urang hudang sare eta doana teh. Akang teh sare nya. Heeh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. penyatek ceramah Dalin ustad bisi salah. kawan be ya ustad Di mana? iya dia di Iya. Aya pengajian dia. Pengawasan heula Kang. Di mana? Di dia. Di mana cenah ajenganna? Eta di cangkring jelekong cenah. Di Jelekong. Keke saha euy? Ustad Ajam Aja. Saha? Ustad Ajam Si Ajang. nah sama kita ongkek dong Ini tuh Iya. Heueuh aing geus Ajang teh. sombong. Dapa masalahna? Mata. Geura sok unggal peuting manehna napeuh. Iya. Peuting tadi geus dipagelaran Cianjur. Isuk di Arjasari Panyewujar. Sari. Ayeuna sira bejana di babakan Leuwi Bandung di Beheni. Iya. Eta sugan kadewek becere. Pawat ieu keur maneh 5.000 keur jajan baso. Itu mere Kakak. Eueuh euy. Kabira-bira teuing. Iya. Matak aing memun panggih jeung si Ajang hayang ngebobak. di bisi aya Tempo mau menang duit, anggar dewek bal digini dibebaskeun kana kotak. Ya, istik anggar teh baheula ti geuning harja. pedok tuh kita Ngarwe pemajikanana nepi ka butek teh geuning ayeuna. Tak geuleuh aing si Ajang lain ceramah cereumeuh situ mah. blok itu kan bisi aya Iya. Ya. Masih aya. Wah, sanes ieu. Kang opieun di tukang Kang Mana? tuh tukang Oh, berarti oh sebenarnya. tah siap puas ya kau mengasih nung tuh ya Aya jarum super. Halo. oh ngolo euy Ayo we teh aya nu kasep. Damang cep. tinggal nung STDI Beki kolot teh beki kasep we. Aya SPDI ngobrol jeung Albasiah. Kejelo nung Ya, Heeh. Segitu tah karunya. tinggal milih kasepnya. Nya anak tilu mana teh. tadi gitu ketang ngomongkeun Ieu dalang nu soleh teh. goreng tadi mah Nya. Coba. Oh deh. Da ambak sia teh mah aing dijual aman. bener oge nya Ya heueuh. kawasannya Kang agamanya Aduh, ampun euy. Ya. Kang, heeh. Gelindeng tresna nu kedal tauna kamari kiwari bukti bengkeut geget jatuh krami asri malati nu bodas ngaruntuy endah
ngiring gerah kanu nuju midang bingan ilang karempang datang harapan kembang hotel waktos apel ayeuna janten panganten pilalayan lalagasan pilalayan wengi ieu ning silpi rek beberak layar cincin asih diremak kiwa minda tempat kakatuh dang asih kawit lewat pada sang jirek satu Mana kabayun nih? cinta asih dina jari jing malah jelap nambi endang kesini bareng ngahiji omat ulah bade buka lah aduh sareng saha je pengantin tuh lupi ya lupi merah mana ya saya memangga semuhun atur nuhun neneng silpi gelis aduh ketinggalan ku aman sasmita kebitaan aman mah bus geus tau ya yuk udah sakuan Kayak bahan bongok kan. ya eueuh Pengen tiup aduh galindeng kasna nu kedal tawon kamari kiwari bukti menggeget-geget jatuh rami asri malati nu bodas ngaruntuy endah iring gerah kanu nuju pangantena Alhamdulillah. hilang karempaan datang harapan kembang hotel waktos apel ayeuna janten panganten pileleyan lalagasan pileleyan wengi ieu cep area kerapangantenan cincin asih diremak kiwa minda tempat kakatuh dangding asih kawit lewat pada janji rek satu cincin asih dina jari ji malah nyelap nambi endah pasini sareng ngahiji omat ulah bade buka Ibu hajatnya. aduh aya dunungan euy Aduh. ulun aduh nun iya euy Bagurnya alhamdulillah Jaga singkatannya itu. iya aduh mati lagu timah euy Mati Acan dipanggilnya Kang murdulnya. teh lagu eta teh euy Lagu naon tah? nanti teh gelindeng tesna
Oh iya. Oh, bukan lagu Nah, Eca. siapa ngadadak teh nya? Jalan ngadadak oge siapa? Udah celatihan oh. Latihan kayaknya. Mata. Alhamdulillah geuning urang kasumpingan ieu sesepuh abah. Bahalanya. Nuhun abah kampak teh ku abdi eta teh tos diperahan bah. Nya Pakai narok ieu kuning. kawit teh ku abdi bade dipake narok bencurang Kang Aman. Sia. Ampun. Ngalih aya nu mah bah Kang Aman teh kajelekong. Yang deukeut. Nya nuju maguron gitu. Bade ieu cenah hoyong diajar ilmu nyandung sono teh. Bergagal nyandungnya kan. Ampun. Janung pagawean. Ya. Nyandung pagawean. Alhamdulillah Kang bisa ieu. Nya. Jalannya. Anis eta ai eta nu gaduh maksud Bapak Haji Eki dah ka mana nya? Oke, duh Kang ngelalap. Oh cacan sumping. Cacan. Dupi Bapak Aangna aya waktu si almarhum. Asep nya sok Asep. Oh ada urang geus sami ke. Mama Romlahna mah sumping. Sumping. Itu nya. Ai teh Yuyun aya. Teyun, oh orang kaum. Oh grup Caposiar. Nyebut biasanya. Nya Bu Marni aya sumping. Di Garut. Nya Abah sumping aduh alhamdulillah. Ai teh Cuijah aya weuh itu. Teja, Eta ada bos. ada bos. Oh, di nama. Mugi teuing Tuh. Cep Arya. Ya, Cep Arya ya. Nah, yo pengantin awewe teh ieu mah ieu nya. Rana. Kebegon salaki pengantin teh. Nah, barangan. Tukang aya. Da upami gaduh caroge mah atuh kedasaran caroge na nyawer oge. Rojokan wae mendong we. Bener. Alah, alhamdulillah. Bapak Rohadin aya. Raden aya. Sumping. Bapak Dayat aya. Aya Aperi aya. Peri. Ceroro aya. Wal eta teh Roro aya. Singkatannya kan. Oh, Roro bersingkatan. Ari Ena kan? Rena. Erna. Ragana diwakafkeun kana ridho Allah. Allah. Ari Ona. Orang soleh. Aduh. Ari Erna deui naon kan? Erna deui. Erna deui. Erna deui. Erwin naon tah? Rupina eta teh calon surga anjeunna teh. Alhamdulillah. Ari Ona. Oh, nah, orang yang selanjutnya yang akan menyawer kepada saya. Ayo. Ngerojokan wae. Personilnya lu mah. Aduh, euy. Euy, Ieu cerewet teh ka abi ngarewas kan? dan sini. Pengawasan teh mah dik cenah. Oh, pengosan teu bawa duit. Oh, atuh beung njem bola we. Ari teh. Ieu bukan togarnya. Alah. Euy, pijuju sumping. Alhamdulillah nuhun nya. Nya da sep togar aja. Aya, togar teh singkatan. Togar singkatan. Kumaha tah? Tehna titih rintih dia laku lampah. Aduh, Ari kumaha. Ona. Oh, nah, orang Bagor. Ari Gena kan? Gena gerakanna selalu menguntungkan. Ari Ana. Ana anu ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bener asli Ari kan. Erna. Asli tama euy. Ari Erna. Kita kaujung dalang kayaknya. Erna. 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 Rupi nama eta ger sami bade nyawer. Saya partos Kang tadi pakai udun cenah. Mode Bapak Rohadin da singkatan pisan mah. Ari Erna naon kan? Erna Nya. ragana diwakafkeun kana rumah tangga. Ari Ona. Oh na Nya. orang soleh Ari Hana naon tah? hari-harina penuh dengan ridho Allah. Ari Ana. Ana anu satia satuhu ka kulawarga. Ari Dena. Dena Nya. didikan atikana tina agama Islam. Ari Ina. Insyaallah bakal lebah surga. Ari Ena kan? Nah, atuh nyawernya euy. Dan kesilkeun wayang saja. Ih. Aduh, aya saud di mana ieu? Son, Heeh, son di Aku Bandung. makin kan? geunah euy. Ari son kota beda kan? Bermerek atau Teu eungap ka deweknya. Enggak. Pulen. son berkelas ya Kang. Ya saud si pulen ieu. Son berkelas. Aduh. Mah kuat. Ningali heula dik. Oh, kasep euy ngono Pernah tuh. ketika kasep. Geus menang udud. Atos lamun acan ngadua we ka Allahnya. Aduh ampun euy. Ari Cooper kumaha tuh kan? Tepang Aya. Cenah. dinten Senin pasosore di pengkolan teu sangka dinten Salasa pendak deui lepah dinya aya janji
inten rebo ulah lepat tebang didayeuh kolot malah cenah dinten kemis rek jajab nyepi ka ieu mah Jumaah ngampleng Sabtu ge suwung rajun panggih poe minggu harugu jauh panjang langka kasempak bangun rewas manehna keur mangku budak kapanggih modal Puas siapa manggih budak gunung kolot. ngaku-ngaku duda amon sasmita duda banyak panggih mangku sipira ya Nya kumaha? lain ieu mah dina urusan rumah tangga euy omat dina urusan rumah tangga mah ulah ngabeja-bejakeun masalah masa lalu urang baheula Gitu tah. contohna yeuh mode ayeuna Neng Silpi jeung Cep Arya kita pentingnya bakal ngobrol atau waktu kamari dia pernah ngobrol kieu misalkan kana Silpi teh yayang nyebut teh misalkan atau sil atau pi keun bae atuh yayang cintaku cep Arya teh ai Neng kapungkur kantos gaduh ka bogoh cacan gitu pasti ngajawabna teh moal abdi mamong ka aa we wungkul da abdi mah teh gaduh ka bogoh deui tah lalaki mah sok penasaran kayak ngerojokan ya nah meuni kitu da mah kapungkur bobogohan teh 12 kali cep Arya teh mimiti dicokel teh ngaku Sakeun nya. abdi ge ketang meuni kitu mah meuni 12 kali ih amit-amit abdi ge ketang atos aa 2 kali dah mimiti kapancing nyantai dewe lelaki teh pernah di kumaha wae sareng urang mana wae caket abdi mah teu di kumaha nah ada ama wah ama ieu bobogohan can leuseuh mah can dikencarkeun can leuleus mah ama wah didengkek we tuluy didekeman mimiti amek di kapancing abdi ge atos bobogohan mah sareng tukang son nyantai we biasa saya tuh pernah di kumaha wae ku tukang son teh tukang son mah soleh abdi mah ngobrol we wungkul gitu yuk mah da tara ngobrol kunaon dek ngobrol mah geus sejeung nini amat betuknya euy betuknya aja boy aduh ampun aduh naon ngobrol mah geus sejeung nini nya ama ieu wah langsung we pokoknya langsung enak mimiti neng mah meuni kitu buka kabogoh teh meuni teu gaul Mancing. mimiti dipancing panas abdi teh ketang pernah teh gitu ku tukang son teh di kumaha dicana ka tugu balaena teras naik ka luhur di luhur dikumahakeun nya didangakeun kapagi we we hate amek sing horeng geuningan pamajikan aing teh panggalayan tukang son sok mitnah wae aduh ampun euy Masa lalunya temenan. Sok jang minum heula meneh teh. Bola kieu masa lalu Kangnya. Alhamdulillah. Tah gitu mendak rumah tangga. Rumah ulah ngobrolkeun masa lalu. Ulah. Omong ieu mah papanggih teh duda jeung rana ngobrol cerita mah. Cek pamajikanna teh da biasa nu laer biwir mah pamajikan. Ari baheula jeung nu itu ya jeung pamajikan nu baheula kumaha wae eta teh kaya ngadenge da sasaruana di salakina teh alus atuh pamajikan nu teh heula mah teh ciga maneh yo pamajikan nu baheula mah dibawa acul gedang hayu
Apa juga lu? Oh, kapal miring oke. Kalau dogreyon oke. Siap. Nanti entep senok komo. Bancet modar jadi. Bicara mana? Macam doge jika kebong jauh. Ya, tak amak kawan nanti. Ya, amak. Itu lawan. Urang oleh baheula salaki nu baheula mah ieu. Urang mah ieu lamun ulin ka Cimangu. Urang mah bari ngojay tah. Babangkongan, ya. Ya, amak teh barukan teh. Timbul cemburu geuleuh we teh. Kawalahan. Asea we teh. Manu mata ulah dibeja-beja aib mah. Sok sanajan eta lain aib. Basah da meunang. Kan ieu urusan hate yo. Jaga urusan hate. Sini tutupannya. Tutupan. Ya, Samping. matak dina urusan rumah tangga mah jangan tahu masa lalu. Kan ya Neng Silpi. Lamun Arya naroskeun, lamun Neng Silpi naroskeun cep yo. Ya, sudahlah. Masa lalumu adalah masa lalumu. Masa laluku adalah masa laluku. Kita buka lembaran baru. Kita aman dah. Tong hayang urusan abdi eta mah zaman baheula. Nu penting mah abdi mah gadis ku aa. Geus beres. Kitu. Pengalaman panas dah hate. Dari pas ya teh. Ye atuh. Anyarkeun Barukan teh. Ya, lamun punung diomat ye. Lamun punung kade ulah bebeja ka inung babasorangan. Nah, kumaha gitu. Lur teh pas ya cerita mah curi balik punung ka inung bapana. Topokna pipi ngagaralang. Cuk bapal teh kunaon euy? Petak pipi maneh. Dicabok. Apa dicabok ku salaki? Ngaran-ngaran bapak ke anak. Tuh nyai mana teh naprek kunting maneh. Maneh teh beungeut teu meuli, rupa teu meuli, awak teu menta. Maneh teh jadi randa ge moal burung payu deui ka lalaki nu leuwih ti kitu. Menta diserahkeun kitu. Anak geus tilu teh. Ya, kolot belegug teh. Kumaha. Sok. Kolot belegug teh. Teu nyaho permasalahanana geura sok. Ujug-ujug kita diserahkeun, ngeta nyerahkeun. Ulah lawara. Itu lalaki di salakina ulah ka indung bapana. Naon senajang maneh balik sisi nu bingung gitu jeung moal gembolan. Pak, ulah pamajikan deui geuning kumaha? Ieu we dididik cambelak, Pak. Tempo aya kahayang galak kajejek nu bobogaan. Ampun. Bobogaan. Kumaha cek indungna teh? Alah, nah, Asep maneh teh maneh naprek-naprek teh mana da loba awewe mana leuwih ti kitu oge. Serahkeun awewe camplak kitu mah. Anak geus opat teh. Ya. Kita hancur. Ka indung bapa moal halawara euy nu teu bijaksana mah. Matak silang. Ya, kami toha gresok masing-masing. Punung datang kami toha. Kunaon maneh? Ya, makajang ka dieu nyai. Mak naon geuningan sia teh kieu-kieu ka abdi cicing sia di dieu. Keun ke mantau ka ku aing sia papagahanna mah. Jadi pamunang Datang dari pangmunangkeun. Depan urang di imah di ditu. Atuh majikan di kolot urang salaman damai. Pan sare deui bareng. Ilmu euy. itu di Abah Alamin. Aduh, bocah oge ulah halaman. Kitu rumah tangga benteng bangana teh. Ulah belikan di rumah tangga mah dialah. Majan geus nini ge euy. Tis, ulah tis. Tis, emang tis dia Kang. Aya tis. Ya, boro-boro sare. Tis. Kang. Anu barukan kumaha sok. Ya. Gitu. Metek oge na rumah tangga ulah beja-beja lah. Ulah. Da mun deuk curhat atuh kanu berilmu, kanu imbang, kanu adil gitu. Ulah kanu teu adil mah ulah euy. Bahaya. Kabawa. Oh, kabah gitu. Kausan gitu tah. Ulah ka aman sasmita. Gara curhat ka aman sasmita cek aman teh wah ngeta diserahkeun we kawin ku abdi lah sok. Pulungan kudalang. Kepulungan ku aman sok. Iya kan karunya Kang Tis jomblo kene. Lain jomblo, memang Allah we da. Yeuh kulak canggem bag jawab jodoh mah disebutna misteri. Di udag-udag moal beunang can waktu nama di dagoan moal nyampeurkeun, tapi hiji waktu di mana we panggihna teh. Jodoh mah jorok pandewek ge panggihna di WC. Keur modal.
Ya tamu Kang di Ciberem tepi-tepi ka dieu. Nya aya sumbi gede nya. Aya. Keun kalem euy. Seniman. Da ieu mah versi ge versi ngaji sanes. Ngaji yo mah. Itu. Aya pemulut lagu. Naon tah? Ya. Ieu mah disangakeun we kapun bapak abah. Ya. Atos tunuhun dikiateun terus sehat we. Pokona mah penting mah nyawerna waktu itu. Itu mah aya nu nyawer deui moal. Hamdan li rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qarba fathul mubin. Innahu huwas samiul alim. Puji kagungan pangeran Nuhumana walas turheman Gusti muga-buka puraha bagja Allahu ya Rabbi mantan maha uninga sholawatan barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa syafi'i. Salam sinareun sholawat muga netes ka Muhammad natra ka para karabat para ahli jeung sahabat sholawatan barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala ali wa sahbihi. Salam sinareun sholawat muga netes ka Muhammad natra ka para karabat para ahli jeung sahabat sholawatan barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Keprok atuh. Asik. Allahu Akbar. Dah gitu jang euy. Matak oge meureunna nya. Jeung omat lamun dina rumah tangga ye. Ulah curhat. Padahal ya dini jeung aki-aki curhat. Ditepas dongeng. Carita nama si Abah nanti pernah selingkuh. Model maneh Bandung selingkuh wae sia. Sarua jeung Aman Sasmita tah. Leuheung Bandung mah jeung awewe Aman Sasmita mah jeung sapi. Kapan ngrawuh bisa mun. Carita nama si Abah teh pernah selingkuh hayang minta dihampura ka pamajikanana. Bari melong bari diuk jodog ditepas. Bari jeung ieu ngasur-ngasur suluh dina hawu. Melong kana susuna. Kabitaeun Kang. Kabitaeun teh. Euy ngatuh. Eta mah melong. Kunaon maneh teh Hasan? Melong menisokut. Lain ieu teh Sarmi. Aduh Sarmi. Hasan Sami teh aya di dieu mah. Ieu teh Abah teh kami terek ngomongan sieun amek maneh. Ngomong naon sok-sok rek ngomong mah.
Maneh serius. Nyata itu serius. Ngasok sieun maneh amek. Ngomong nanti itu Sok atuh geura ngomong. Ngomong naon sok. Moal amek maneh. Moal. Keur naon pasia geus kolot kieu mah. Lain ieu deuk minta dihampura kami teh. Nah kunaon pancikan lebaran. Lain ieu mah. Rumasa kami bisi kaburu kapaeh kabawa teu minta dihampura ka maneh. Bisi isuk jaga dinggeto aing paeh. Ai geus islah mah minta dihampura beneran hampang. Dosa naon Hasan? Ayah Hasan dia. Oh, untung. Alhamdulillah. Ayah Pak Ustaz Purkon, ya Pak Ustaz Wawan. Eta mah soleh. Soleh kamu. Tukang ngawinkeun da. Eta mah tuh. Aduh euy. Eta mah kitu euy. Geus kitu. Kumasa kami teh pernah salingkuh ka maneh. Gobok teh mah euy. Wah sini nih. Aduh ampun aing. Atas sini nih. Baru. Aing we. Ku tante pernah salingkuh ka kami maneh teh Hasan. Karek betus meureun. Karek betus mah yo. Sabaraha kali maneh teh salingkuh teh? Rumasa 4 kali. Gobok teh sini nih. Kasaha wae. Kuda panyangkana apa si Abah teh soleh. Adan osoknya salat getol ka pengajian osok segala bisa. Kari-kari ieu ngaku pernah salingkuh 4 kali. Deuk teu sakumaha ruasna geus sok. Baru. 4 kali. Kasaha wae eta teh Hasan? Eta teh bisa Abah teh ulin ke pangarsa Bapak Ustaz Purkon. Aya rana di dinya teh. Ngaku Abah teh di Bogohan. Eta teh dibawa ka sisi Citarum. Di kolong jembatan. Baru. Anu kadua kasaha? Tah nu kadua mah da Abah teh begeuningan boga kawauhan deui, boga CS berat. Sareng Bapak Ustaz Wawan. Ditawaran we Abah teh awewe, nya ku Abah teh di Bogohan dewe, da bogoh. Aduh euy. Baru. Disangka kelakuan teh kitu patut geuningan disangka mah geus sangka soleh teh. Serianya. Jadi tipe Kakak seserian euy. jadi robah sirina nunggu jadi lelaki. Lain sedih bulannya. Heeh. Bari Sultan Cipanon ku tungtung samping kebat. Dipikeun geus jemlong rek teu tungtung samping kebat. Teu nyangka beurnya. Nanya deui eta sini nih. Ari nu katilu teh kasaha? Eta teh harita teh bisa Abah nabeuh di babakan leuwih Bandung. Aya awewe melong wae ka Abah. Nya ku Abah teh di Bogohan we ditaroskeun ka Bapak Ustaz Purkon Cinarana. Nya ku Abah teh nya dikawin we. Baru sugan teh kitu. Hari nu kaopat kasaha Hasan? Oh, Hampura. iya nih. Hampura nini sah ngomong bieu euy. Hampura nini ulah ceurik maneh teh. Nu kaopat mah teu kahaja Abah teh. Harita teh Abah teh pasedek numalian doma. Abah keur kiih doma mundur. Aing ge rumah segala. Lengkap sudah nya itu penderitaan sini nih disalingkuhan masih Abah. Tak buka doma. Kapun. Anaknya togarnya. Adik-adik. Aduh, eta sini nih jalan teh Ambak sini nih meureun. Eta langsung ngomong ke si Abah. Kumaha tah? Heueuh atuh lamun kitu mah urang islah we silih hampura jeung kuring. Tak kami di rumah sa pernah salingkuh. Gobok teh eta si Abah. Aya naon? Tukang con. Kerewaceun euy. Aduh. Baru sia teh pernah selingkuh di kami. Sabaraha kali sia selingkuh teh.
disangka soleh apaan Si Abah. ditiung getol ke pengajian wah moal aya pokoknya mah solehah ojek si Abah mah Si Nini teh. sedangkan ieu ngaku pada salingkuh sok teu nyeri hate kumaha aman nya heueuh eta mah euy sabaraha kali siang mana salingkuh teh ini heuh da eta we tiap salingkuh teh sok lunasik ki jagong hiji dina black kupom disaki black nu mana sia teh itu black nu dina goa kulo gilu teh si Aki teh ningali black nu di goa borong ditinggali teh aman Kumaha teh? pinu Mana jagongna jagong teh pinu aman hasil ngitung katanya. balik melong sini nih nah siat tegeningan sarami meni pinu berarti setengah aing nabeh we mudah diselingkuh teh nah eta mesin ini heueuh hampura bongana dibuka eta teh sasangurab macam sasangapinihkeun ongkoh Kadoyong. Ini kudanya halo akbar Kadoyongnya Kang ya. ya Woi. di antosan Aya. di pengkolan ngelentuk hampir 2 jam kuring keheula kasorangan janjina teu datang lengo deui eta lengo deui di tempoan lain deui eta lain deui panasarap elek sekeng hul aya ambak aya teu bisa kumaha di antosan di bioskop jam 7 kahadehila urang tepang caket lawang didinya jang jipat tepang lengo deui eta lengo deui di tempat lain deui eta lain deui panasan elek sekeng keheul aya ambek aya teu bisa kumaha aing mah euy eueuh deui nu nyawerna jeung teu kuat hayang ngisi Canggeuh ya Kang. Canggeuh. aing si dawala kumaha euy Ya wala di mah kene. Sing telepon atuh. si telepon kan Tinggalun tadi Kang kita. long Terus tinggal di Cianjur kemari. Assalamualaikum. Pak, Han. Silai di mana? Kuring mah. Waalaikumsalam. Kuring mah keur ngahojon. Astagfirullahaladzim itu sieta. Ngahojon di mana sete? Iya di Gunung Batu di Jelekong. Jeung hese cai jeung naon sete kumaha ngisangna tuh. Nah, da meunang ceuk ajengan ge pan istinja. Naon sete istinja teh bebersih ku batu tilo. Oh, eta teh istinja kana teh. Heueuh, istinja teh. Lamun ketiga ieu. Aduh. Murun teu soek mabujur sireing. Coba batuna batu tampol wungkul teh. Da ieu mah batuna ge lemes. Ai sia batu naon atuh? Batu bate. Yang batu ali. Si belagu. Masih Bandung. Wala. Adieu si lain. Keke ieu aya nu leungit duit. Naon dulu neangan? Ah lain kuring mah ngajanteng we. Nah, bet ngajanteng. Apaan duitna ditincak ku kuring? Subelegu Lain gitu. sabarkeun mah nya. Lain disalabarkeun mah teh. Dosa. Setahun teh sia barang temuan teh lir wakal di dahar. Ieu nu neangan. Apa dia ge disalabarkeun ku kuring ka pamajikan kuring? Subelegu. Kacitaru meula jang teh kuat hayang ngising. Sok nya.
yo. Naon? Ari nabuh dina kursi teh. Cakep. Kahiji cangke, kadua weuh catrikan. Wayang geus. Katingali atuh meureunan akang yo. Si Haji teh nilu nya. Bulak dilekna ngomekeun wayang teh. Bae, da menu kaliput. Kitu tah. Bae. Wilujeng tepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng sahe teh namina ya? Sampurasun. Rambes. Nepangkeun nami akang ieu. Lutos terkena dunya jeung akhirat. Darsa. Aduh, gaya lain Darso nya. Darsa. Eta mah guru. Oh ya, Darsa teh singkatan. Lamun modar ulah loba dosa. Sekilak teh nya kan. Sagilak we akang mah. Mawa calung akang raja calung ieu. Sok tako calungna kumaha? Bade jagong. Bukan dalman. Bukan duit. Alah. Sing katu tako. Son di mana ya genah ieu? Di Bandung. Wah, di Bon ya ku akang ieu. Charter Kang lah. Isok ge calung layar cobaan ya, tina awit gomong ya. Ya. Mata. Sing sok pangkatan kayaknya urang ngalagu aja jeung Darsa ya. Lagu naon? Lagu naon anu penting mah jadi duit ah. Serobotan naon? Serobotan. Teu capek teu? Urusan capek mah capek ya dengan era kuning silpi. Pan hayang ditabeuh ku urang. Nya. Sok inget kitu teh akang marah. Nya. Barade jago. Eta aman beki goreng batu. Geus kieu buktina. Ambak. Make hate. Lain dituduh teuing capek teuing itu manehna capek baru kamari geus di laut. Di laut ayo. Eta ngadakom gara dina eta nya parahu. Oh, parahu badak itu mah. Aduh, bener. Ubur-ubur lainnya mana teh? Aman. Bade jago. Oh, sorok dah. Pangkatan. Tiso. Serobotan. Tiso. Lamun urang lempang kadayeuh kolot aya lemur ka leuwih Bandung lemur nyingkur anu endah aya Ustad Wawan Ustad Furqon guru urang ayeuna da teu ngejat keras nonton bukit kabengse acara nikahna neng selfie teh putra bibi Heni Sarah Mamang Eti Leuwih Bandung kurang pernah kukir janji di Leuwih Bandung kurang pernah pasini hati di Leuwih Bandung saya kolot kota tua di Leuwih Bandung kurang pernah jatuh cinta lamun urang ngaliwat kadayeuh kolot aya lemur ka Leuwih Bandung urang dinya sadaya anu sarole salam bakos di grup abdi sadayana Leuwih Bandung Kemana? Stokar kemana?
lemur urang dapat balikan Lewi Bandung ayo jung sangkan Lewi Bandung bang lain lu mulai pas pisannya naon ngareka nanti bisa ya karek bieu teh karek bieu teh kitu tuh latihan di mah heueuh asli teh mah seuri gitu gitu ari ngarang ditulis heula masuk pohon deui kumaha lamun kertas ka leungit ngetes bah ngan hanya ka siapa lain ngetes nayaga kan hanya ka eueuh nyawer aduh nu geus nang silpi tos bobo ceuweungan nuhun atuh ah tos bobo mah kewajiban kayaknya nya tos ceuweungan di lembur basur yo lain ieu mah era kumaha tah pamajikan si eta lamun ningali video rumah cipanona teh pajarkeun teh itu melaan aing belaan si ganu gelo teh kitu cerna beton mangani ya da teu gelo mah teu ngejo aman iya gitu bener aduh teu stres geuning teu sukses mangani ku guru urusan Maulana Firdaus alah manco di pesantren 165 PPI Arjasari Wilujeng pengarsa Ustad Maulana Firdaus SH semuhun dirahakeun abeuh deui di terminal Arjasari di Maribaya manehna kursi nyarita tenang asih ngeranda ka yang gedena obat nabang najan diri kasilir ayah nu boga tapi keke asih mah anu manehna hidayah kolot kuring geus serah tetepan nuk cruk nyu pasrarehap catek ngaladat dayeuh kolot lembur kuring macio Nini kuring aslina ti Lewi Bandung hidayeuh kolot loba pisan kenangan baheula mah kuring minang ulin jeung balapan ayeuna mah mugia teu banjir deui dayeuh kolot gerajaga kusaha hidayeuh kolot sejarah pahlawan toha lumelat lemah cair yo abadi dayeuh kolot kasohor ka mana-mana nu buktina pahlawan toha naon urang mah melong dasep ka dieu teh sugan teh deuk nyawer suka ka pemengkol ampun ya cek itu cek ieu pan urang teh isuk deuk labeuh tadi arep-arepna nyawer eueuh deui teu sabab kitu mah kulantara kitu urang tutup
keleleyan ya kasadayana sakitu nu kapiatur. Mudah-mudahan rupiah sagara rupiah dipintonkeun cing aya janten hiburan atau ya cepot siar muga cing aya mangfaatna. Salam baktos pangaresa Ustad Wanana Dwi Kamanco Dwi Karengse atur nuhun di sim kuring ye. Nuhun parantos ditongton ku salira. Nuhun pisan. Neng Silpi cing awet rumah tangganya. Rumah tangga cing nepi ka Pakotrek Padung, ulah cing nepi ka Pakotrek kitu kadeta. Pira ku geus aki-aki kudu papisah. Bawa itu kurang cerai piraku. Tapi kudu cing nepi ka Pakotrek Padung. Mudah-mudahan ieu nu hajat cing kagentosan. Amin. Tira sajatna cing ageng milik ye beheni. Nya cing kagentosan cing barokah rumah tanggana cing barokah kahirupanana tah kitu jang sakitu nya jang nya mudah-mudahan kahibur sadayana salinten buah salinten di parapatan punten abdi punten semua daya kalepatan gunung guntur sikurai gunung karembi amit mundur baturai patepang deui gunung guntur saguling jalan karanca amit mundur simkuring sapara kerja salinten buah salinten di parapatan punten semua daya kalepatan